Mun indi kapangaosan ulah serhe wagan timahna omat kedah dini yatan rek nuju kamaslahatan menganyakan ka Pak Haji Aden mun indit kapangaosan ulah ka lenganku hujan di tempatna ulah soba rinundutan mun ikhlas jadi ganjaran papatah para ulama lebetkeun kana manahna manawi aya gunana sareng ageng manfaatna mun ngupingkeun panerangan sami tugas di pangeran kedah ageng kasadaran ulah leungiteun di jalan mun muli di pangaosan ulah bang simpang di jalan sami sareng kagaplahkeun pagawean sokomo papatah para ulama lebetkeun hirup di dunia anu sajati amalna anu kacidang ringtona papatah para kiai sing dicatet
hati janten ciri anu bukti nu ngemban tugas ti Gusti pamuda zaman ayeuna ulah sok sakaba ulah rek menang digoda sing caket sareng ulama pamudi zaman kiwari omatullah bade lali ulah sok kaluli-luli sing apal riwayat Nabi gening maot ngadodo borosok dipoho-poho datang nate mere nyaho ngadadak teu aya tempo gening maot ngadodo borosok dipoho-poho datang nate mere nyaho ngadadak teu aya tempo kaujang nutos dewasa di dunia ukur mumbara nanon nurek dibawa sanajan sakala loba tehilap ka para istri sing wauka para santri sing raket sareng kiai supados saged ka Gusti taya berang taya penting taya raja taya kuring di mana jalto sumping temenang tempo awaking taya berang taya penting taya